Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulah ngawas kana ieu kitab kalawan nyebat dengan Allah sifatna Allah Rahman yang nama pada nikmat agung ya Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu mapadan nikmat alit ya Allah di akhirat wungkul. Alhamdulillah sadayana jenis pujian opat eta lillahi tetep tangtu ka Gusti Allah allazi faddala anu alladzi tegasna dat allazi faddala anu geus ngunggulkeun Bani Adam bil ilmi kalawan ilmu wal amali jeung kalawan ayeuna ngamalkeun ara jami'il alimi ngunggulan kana sakabehna ilmu wassalatu jeung ari rahmat wassalamu jeung kasalamatan eta ala Muhammadin muga tetep ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatna Kangjeng Nabi Sayyidul Arabi nu jadi Gusti urang Arab gawal ajam jeung lian di Arab wa ajam di Arab jeung ajam wa alihi jeung muga tetep ka pirang-pirang keluarga Kangjeng Nabi washabihi jeung ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi yunabi ulumi anu jadi pirang-pirang sumberna pirang-pirang ilmu wal hikam jeung pirang-pirang hikmah wa ba'du jeung dina sanggeusna madkurnya tana maca bismillah sallallahu alaihi wasallam palamma ra'aitu mangka samangsa ningali kaula katirun ka jalma loba minatulabi ti jalma pirang-pirang anu nyupri min tulabil ilmi ti jalma pirang-pirang anu nyupri ilmu pi zamanina di zaman urang sadaya yajiduna pada dasar mangat itu tulab kabeh ilal ilmi kana ilmu wal yasiluna jeung nepi itu tulab kabeh au min manafihi tina pirang-pirang kamanfaatana ilmu asamrotihi jeung pirang-pirang buahna ilmu wahia jeung ari itu samroh eta amalu ngamalkeun bihi kalawan ilmu wan nasru jeung nyebarkeun yahramuna anu dihalangan lima kana perkara annahum kana saenyana itu tulab kabeh eta akhtau geus nyalahan itu tulab toroikohu kana pirang-pirang jalan nyuprihna ilmu watarku jeung naringgalkeun itu tulab kabeh saro itu kana pirang-pirang syaratna nyuprih ilmu wa kullu man jeung saban-saban jalma akhtoa anu nyalahan toriko kana jalan dola maka pasti bakal sasar itu man walayana lu jeung moal ngarawatan itu man jeung moal ayeuna meunang moal ngarawatan man al maksudakan nu dimaksud qala saeutikna itu maksud au jala atawa lobana itu maksud aradtu mangka ngarepkeun kaula wa ahbabtu jeung mikarasep kaula ai an ubaina kana yenta mertelakeun kaula lahum pikeun itu tulab kabeh tariqat alimi kana jalan ayeuna ilmu alama tepan kana perkara raaitu anu geus ningali kaula pil kutubi dina pirang-pirang kitab wasami itu jeung geus ngadangu kaula min asati di pirang-pirang guru kaula ulil ilmi anu ngabogaan ilmu hikam jeung pirang-pirang ilmu hikmah rojaan bari ngarepkeun ad-du'a kana doa li ka kaula li manfaat ka kaula min rogibina ti pirang-pirang jalma anu mikarasep kabeh pihi dina itu ilmu al kholisina tur anu di ikhlaskeun kabeh bil fauzi kalawan kabagjaan wal kholasi jeung kaikhlasan fi yaumidini dina poinan agama ba'da madina sanggeusna perkara istakhartu anu geus menta milih kaula
Allahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala bihi dina itu tariqat ta'lim wa samaituhu jeung ngaranan kaula ta'limu ta'lim kalawan ngaran kitab ta'limu ta'lim tariqat ta'alumi kana perjalanan ayeuna nyuprih ilmu wa ja'altuhu jeung ngajadikeun kaula pusulan kana pirang-pirang pasalun kana hiji pasal fi mahiyatil ilmi anu tetep dina martelakeun hakikatna ilmu wa fikih hakikat jeung wa fikih jeung hakikatna ilmu fikih wa fadlihi jeung kautamaan itu ilmu paslun ari pasal hiji deui pi niati anu tetep dina martelakeun niat pi halit ta'lim dina tingkahna nyupri ilmu paslun hiji pasal deui pi ikhtiyaril ilmi anu tetep dina martelakeun ayeuna milih-milih ilmu wal ustadi jeung milih-milih guru wasyariki jeung milih-milih ayeuna rencang wasabiti jeung tetep nyuprihna ilmu paslun ari hiji pasal deui fi ta'limil ilmi anu tetep dina martelakeun ayeuna ngagungkeun ilmu ahli jeung ahli-ahlina itu ilmu paslun ari hiji pasal deui bil jadi anu tetep dina martelakeun ayeuna nya-nya sungguh-sungguh wal madhabati jeung ngalanggengkeun wal himmati jeung ayeuna cita-cita anu luhur paslun ari hiji pasal deui fi bidayati anu tetep den martelakeun ayeuna ngawitan sabki kana ngaji wa qadrihi jeung kira-kirana itu sabak wa tartibihi jeung tartibanana itu sabak paslun ari hiji pasal deui fi tawakal anu terbentuk tawakal paslun ari hiji pasal deui pi waqti tahsili anu terbentuk ngahasilkeun paslun ari hiji pasal deui pi syafaqahi anu tetep terbentuk ayeuna nyaahan wa nashati jeung ayeuna nasihat paslun ari hiji pasal deui pil istipadati anu tetep martelakeun ngalapaedah paslun ari hiji pasal deui pi waro anu tetep martelakeun ayeuna waro apik hal ta'alimi dina tingkah nyuprih ilmu paslun ari hiji pasal deui pi anu tetep martelakeun perkara yurisu anu matak ngawaris alhibdu kana apalan wanisyan jeung ayeuna pohoan paslun ari hiji pasal deui paslun ari hiji pasal deui bimanun teu matelakeun perkara ya jilbu anu bakal narik-narik itu mah ari rizqo kana rezeki wapi mah jeung eta teh martelakeun perkara yamna anu nyegah itu mah wa ma jeung martelakeun perkara yazidu anu bakal nambahan itu mah fil umuri dina umur nambahan barokah maksudna anu sitangtukeun umur mah wa majeng bergara yang kusu anu bakal ngurangan itu umur wa majeng perkara taufiki tepati-pati men tapi tulung illa billahi angin ka Allah alaihi ngan ka Allah tawakal kaula ka Allah wa ilaihi jeung ka Allah wungkul unibu balik tobat kaula ayat Quran ya wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an uridu illal islaha mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sadaqallahul adzim. Faslun ari teh hiji pasal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fad